kelahiran 80-an anu sok karulin di Citarum. Bulan digosok-gosok di kita dibalurkeun leungeut gitu tah. Bang, ke mana tuh Bang ya teh Bang? Ngaprah pokokna mah. Naon ya teh? Kenaon? Iya. Pokokna mah banyak we ieu mah. Jadi banyak cerita tersembunyi di balik daun waru teh. Oh, bawa teuing kenaon? Mau mandi dulu. Mau mandi dulu, kasihan itu. Anjing. Kasihan Kang Dedenya kejebur. Kang Iwan Tawesnya kejebur, guys. A few moments later. Ameja apal teh ieu? Oh iya, anu zaman tahun 80-an pasti apal ya walau kemarin. Anu sok arulin zaman Nyai gitu. zaman baheula mah nu di sisi Citarum teh lah. Zaman dulu. Zaman dulu kelahiran 80-an anu sok arulin di Citarum. Leueur bulan digosok-gosok di kita dibalurkeun leungeut gitu tah. Anu pun kabeureum teh leungeun teh geuningan. Ngocok.